ikhlas ngabersihan qalb. Lamun geus bersih jadilah wali. Asuplah kana ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surga geus karasa di dunia ke lantaran hayang naon bae aya ngan geus teu boga kahayang salian Allah. Mun ngadoa can ge berangkat Allahumma karak ngangkat leungeun geus diijabah. Boro eta karak keretek doang geus aya. Surga teh kos kitu teh. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ngadengi hayang sagala ayana ngeunaheun urang kabita. Ngadengi nikmatna hirup jadi wali urang kabongbroy. Ngadengi indahna jadi wali. Kabita jeung kabongbroy. Tapi boro-boro jadi wali. Titah hudang ti peuting bae ge molor bae. Titah ulah resep ka makhluk endahan ku ari nyieun jaring. HP nu tadina boga hiji ku ari 4. Iya. Kadang jadi wali lah mageunaheun jasa masyaallah dari titah puasa ieu mah keur ngaji ge barang dahar bae. Tah, Gusti Allah luar. Jadi horenganan tatarattabu ala tasbiyah. Mulai orang datang ke guru mursyid hayang ditata awak teh mana heula nu kudu diopena kumaha heula si perjalanan ka Allah tuh langsung dibeat ku guruna. Wallahi supata insun demi Allah bahwa kaulah